make seni ngan dina make kopeh ge beda-beda nyapanya naon sababna lamun arek ngaji mah ieu tah tapi lamun urang ayeuna keur gapleh mah beda dikitukeun tah kopeh balangkeun akeun gapleh modal balak hiji modal balak dua modal aya kene saudara teh ieu aya. Ridho ikhlas alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala nu jawab salam sing lunas hutang. Tarik amina haciri anu tarik amina berarti gede tenaga Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa askini dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mengasaran Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli wa akhrijna min bainihim wa ala urang kompak Allahumma sholli ala wa asli dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi ganti Allahumma sayyidina Muhammad wa askini dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mugi bacaan salawat tembe urang sadaya diangkat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
senantiasa kenging hormat bagi syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini satu malam yang sangat agung, karena masih di bulan Rabiul Awal, di mana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan ini. Kenapa? Karena terlahirnya junjungan kita rahmatan lil alamin, yang tidak ada sesuatu apapun yang nampak di dunia ini tidak akan pernah ada jikalau baginda Rasulullah tidak ada. Betul. Makanya kita layak pantes urang sadayana ngagungkeun ieu bulan. Pantes urang sadaya ngagungkeun ieu bulan karena pada bulan ini terlahir junjungan kita Muhammad yang dikasihi Allah, yang dicintai Allah, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mudah-mudahan termasuk umatnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkenalkan saya atas nama perwakilan dari MUI Desa Benda. Kalau ketuanya yaitu bos kita semua, guru kita semua, yaitu Kang Ustadz Karya. Allah, mudah-mudahan kita doakan sebagai ketua panitia dan juga guru kita semua, beliau dijadikan ulama dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh Allah, berkah ilmunya, berkah keluarganya, santri-santrinya mudah-mudahan dijadikan generasi penerus perjuangan bangsa dan agama. Senantiasa santri-santrinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kelak dikala kita telah meninggal, beliau penerus perjuangan bangsa, beliau penerus perjuangan agama. Kenapa? Subhanal yaum rijalul god, bahwa pemuda santri hari ini insya Allah penerus nanti setelah kita tiada. Amin ya rabbal alamin. Hari ini mungkin dari MUI itu tidak ada sedikit tentang sebuah program, dan mudah-mudahan salah satu programnya yaitu senantiasa mengadakan sebuah acara seperti keagamaan seperti ini. Dan ini spot luar biasa di setiap tahun. Alhamdulillahirabbil alamin, al barakah memang di depan. Takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Mudah-mudahan dengan acara ini, satu, kita mengingat baginda Rasulullah dan bisa mencontoh suri tauladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ngaji saeutik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah atau gitu jempri kaide tadi ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum
Capek itu Bu. Sanu capek. Naik kuring mah capek insyaallah. Kuring mah capek kita bakal dibak. Kakakkeun. Kuring ngaji seperti kieu di laeu-laeu teh lain hartina hayang kapuji tapi diparintah ku Nabi nya punya sejinul Quran bi aswatikum pe gidingan baca Quran kalawan sora-sora anu halus make seni aiku seni mah insyaallah bakal jadi indah. Kenapa hidup tanpa seni bagaikan taman tak berbunga? Betul. Dengan seni hidup akan menjadi indah. Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Dengan agama hidup akan menjadi terarah. Bu seni mah insyaallah kabeh akan menjadi indah. Tinggali ibu-ibu serninya alhamdulillah arek ngaji marketium. Bapak-bapak gara-gara make kopiah alhamdulillah. Berarti eta make seni. Ngan dina make kopiah ge beda-beda nyapanya. Naon sababna lamun arek ngaji mah ieu tah. Tapi lamun urang ayeuna keur gapleh mah beda. Digitukeun tah kopiah. Balangkeun agar gapleh. Modal. Balak hiji modal. Balak dua modal. Aya kene saudara teh. Ieu. Aya? Saha? Gagabah sok gapleh bapak-bapak pemuda ye dengekeun anu sok gapleh masuk pondok umur nage. Naon sababna? Balak kosong mod. Balak hiji modal. Balak dua matak tereh pondok umur. Naon sababna? Da eta modal wae nu diwiritna. Mata kurang doakeun kurang masih kira sok gapleh, mudah-mudahan ya Allah sing enggal mohon ampunan. Amin ya robbal alamin. Lamun seger loba hutang beda apa? Bu, pakai kopiah loba hutang begitu. Naon sabar anu lagi beledak. Anu lagi beledak. Jadi KPG pakai seni. Supaya naon? Supaya indah. Karena hidup dengan seni, insya Allah hidup kita akan menjadi indah. Baca Quran pakai seni indah tuh. Adat pakai seni indah tuh. Qomat pakai seni indah. KBG pakai seni indah. Seperti acara ieu seni. Ya, pakai fokus jeung sagarupa itu ya ini alhamdulillah. Sesuai dengan nama Al-Barakah, mudah-mudahan ini acara menjadi acara yang sangat berkah muga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Jadi ku seni mah indah, ngaji Quran pakai seni, geunah adat geunah coba lamun adat pakai seni, kemudian subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar sok aya. Kira-kira pantes henteu? Mata kudu make seni dan naon oge maca Quran make seni, make aya lagam bayatina, qororna, nahawan jeung sagarupa itu ieu. Benar teh Bu? Ku seni insyaallah kabeh akan terasa nikmat. Lamun urang teu bisa ngaji Quran, umpama teh mahalangna kurang sok mangga. Seueur ustad-ustad urang nya punya asupkeun ka pasantren. Di pasantren diajarkeun seni baca Al-Qur'an. Ngan kade lamun seuke urang geus bisa maca seni Al-Qur'an, ayo dihalangkeun. Naon we urang teh ngahaluang nya punya balonku ada lima rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu merah muda dan biru, meletus balon hijau. Ecret balonku dinyanyikan make nyanyi naon Al-Qur'an. Ngomong kamari mabu aya sebutkeun naon lagu-lagu Nusantara dipake maca Quran panteu ecret eta teh. Quran
sholawat ayo sholawat memangga lagu naon we nu penting mah asup karena laguna makhorijul hurufna panjang pendekna mangga sholawat mah bebas sholawat naon we laguna nu penting hate urang ka emut ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi ya ayyuhalladzin ya ayyuhan nas he manusia saha manusia teh Bu urang ai urang manusia lain ya ayyuhan nas he manusia he jelema kudu pek ari badah anjeun ka saha ka Gusti saha ari Gusti Allah teh Bu alladzi khalaqakum Allah teh nu ngadamel urang sadaya dina naon Allah ngadamel urang dina taneuh dikumahakeun eta taneuhna hah diemplek itu bener Bu urang teh didamel ku Allah dina taneuh bata oge tina genteng oge tina kadang coet oge tina kabeh bener urang bata coet genteng kabeh ge tina taneuh alhamdulillah jadi urang jeung bata jeung coet jeung genteng teh masih keren dulur jeung bata eta teh baris amang bade ka mana mang ata amun jeung genteng eta teh jadi euceuk jeung semping pun guru pangamal lagi lagi jadi lamun kana bata teh eta masih kena dulur masih kena waris amang jadi kudu nanya lamun liwat mang ata teh mah lamun ka coet urang masih kena dulur eta waris euceuk jadi urang kudu nanya ka coet teh berarti euceuk oet jadi urang ieu jeung genteng jeung bata jeung coet teh kadang eta teh dulur ieu bener Bu urang tadi diciptakeun ku Allah tina tanah bener tapi lain cara itu di bulut-bulut di plek tapi by proses make proses eta taneuh dipelakan ku pare teh ayo atuh ku pare ku rambutan ku talus ku jagong ku dodol dodol mah tadi plaknya Bu sanggeus eta taneuh diplakan ku pare anu kungsi ayeuna urang geus asak langsung leup lamun sencan asak ku diasakan asakana leup asupkeun kana patuangan kana mulut cenah teuing dina patuangan saripatina jadi darah jeung mudgoh kotorna ayeuna ampasna jadi naon kotoran eta saripatina darah jeung mudgoh teh jadi yakin urang sare diciptakeun ku Allah dina cai mani yang sangat tidakkah kau menyadari dari apakah dulu engkau diciptakan dari tetes air hina kau diciptakan lalu engkau disempurnakan jadi orang teh dina taneuh terus eta taneuh dipelakan pelakanan di dahar urang ku indung bapak urang maka jadilah urang kemudian Allah menyempurnakan alhamdulillah mungkin ku sabab Allah nyiptakeun kalawan bentuk anu sampurna maka yakin urang sadayana teu bisa hidup bebas seperti satwa hewan teres tapi dikain hukum-hukum Allah nu dicontohkeun ku Kanjeng Rasul anu boga ayeuna insyaallah urang sadayana memperingati Maulid Nabi ieu teu aya sanes iwati hiji micinta ka Kanjeng Nabi anu kadua hayang nurutan tapak lajak Kanjeng Nabi sehingga urang diangkat umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin Ibu disimak di dalam cegap mudah-mudahan sadayana berkah sadayana sing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala maka insyaallah pangapunten
mau dipihormat kersana mubalik nu sengaja Al Habib Alim Alamah anu nampak hadir di depan kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang yuswa, berkah ilmu, dan semuanya menjadi turun kepada kita keberkahan dengan adanya habaib, dengan adanya Al-Alim datang ke sini. Mudah-mudahan di kampung menjadi kampung yang sangat barokah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuhun ka pengatur acara, Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, sadayana punten ilah kirang ngapunten. Insyaallah selama kita melaksanakan sunnah Rasul dan mengagungkan lahirnya Rasul dan bulan dilahirkannya Rasul, insyaallah kampung ini akan lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Hudna salawat wa qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.